Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangboberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung. Ye dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-34. Dongeng parantos dugi kanalika tarungna dua jago teh para mitra ngagunakeun ieu ilmu batin. Atuh nusa urang jadi macan, nusa urang jadi ajag, mangga urang teraskeun. Dasar dongengnya. Namina ge dongeng atuh para mitra, dongeng teh di hade-hade sangkan saya, di alus-alus sangkan payus, direka-reka malah resija. Kumaha saterasna mangga urang teraskeun. Paledug palebah suku Salim kaluar haseup terus ngelun ka luhur. Leungit jirim Salim ngajanggelek jadi ajag meuli badag naker ngagerem. Si hung rangeteng bijil kabeh kitu di Tajudin ngiles ngajanggelek jadi macan tutul. Geus kitu mah 21 kajajaden diadu silih kerekem. Silih cakar nepi ka taneuh diburuan beyedung, dipake galungan antara macan tutul jeung ajag. Murid-murid Tajudin meuli teu sirikna silih tubruk ngarejat ngajauhan 21 keur diadu. Anjing ajag ditekuk punuh ku macan tutul kalawan dibabetkeun ka gigir. Bleg, ajag kena tangkal muncang. Leungit wujud ajag breh aya batu. Harita teh sagede tolomong ngagulutuk parang harita macan tutul ngiles ngajanggelek Tajudin ngajirim deui. Mireung aya batu ngagulutuk hareupeunana, gentak Tajudin nyalodorkeun leungeun ka hareup siga nu nada. Batu-batu ngagulutuk deui mali ka tukang. Bledag batu jadi bencar. Celegedeg Salim ngajanggelek deui. Di antara Tajudin aya 12 meter. Didinya belesur Salim ngabelesur sigarek hiber. Kitu deui Tajudin ngaberi kaluhur ngebrehkeun gerak julang apa. Leungeun Tajudin duanana muka kagigir, suku sabelah mereketek. Harita teh para mitra sanggeus deukeut cebrod Tajudin jeung Salim silih jejak di luhur teu beda ti heulang silih bintih make siih. Curalit Tajudin napak deui kana taneuh. Salim nyusul di kahandap sanggeus nampeu teu antapara. Dua jawara teh para mitra. Tajudin ngahujanan tina dada ting Celebron. Hapunten dua jawara, dua jurus ti Tajudin ngahujanan ting Celebron. Curalit beleg Salim ti beubeut. Tapi teu sakumaha lila ngorejat deui. Bari ngarawel bedog nu ngagoler dina taneuh. Bedog diembat rek migas tak-tak. Dan oroka ya Tajudin gerikat atuh gentak manehna nyabut siku-siku. Dina sela-sela beubeurna kalawan bedog geus nampeu. Rek ditadah ku siku-siku ti beulah kencang. Kan buri nyai bijil kembang seuneu, keur kitu siku-siku nu hiji deui ngulawi ti gigir. Kalawan teu emis ngahanca sirah, bledag dari jeug Salim ku waktu ieu ngadalig deui. Semulieur keur kitu Tajudin nyusul tepus. Siku-siku dibantingkeun kana pigelang leungeun. Dek, karejat pluk bedog murag. Bareng jeung Salim ngerejat rada mundur. Siup, dek. Tajudin ngulinkeun dua siku-siku ting hariu. Celeng luncat ka hareup, nyusul tepus Salim bari puhu siku-siku, dibalikeun ka handap, ka hareup, notog kana dada Salim. Kuat ka ngajengkang teu beda nu jungkir. Corelat Tajudin ngacorelat ka beulah katuhu, bareng pisan jeung Salim rek hudang, ngan teu kungsi jung nangtung sabab sirahna dihanca ku dua siku-siku ting beletak. Tapi aya ku edas, sakitu sirah digenjer teh meuni teu bentol-bentol acan. Jadi tetela Salim boga kakuatan dina awakna nu disebut kadugalan teh. Samalah harita Salim nyeredeg deui bae, rek males sakiceup Tajudin ngareret kana duat kana tangkal kelor. Geus dahan dipotongkeun. Barang Salim geus nampeu teu tatapasini dahan kelor dibabukeun kana awak Salim. Siuplek, aduh. Kakara harita Salim make nyebutkeun aduh. Cacakan ukur dibabuku dahan kelor. Atuh geus kitu mah terus dihanca dibabukan ku dahan kelor. Teu sirikna dibulang baling. Akhirna bru Salim rubuh nang karak bengkang. Sedang Tajudin asa leuwih garang, tungtung dahan kelor anu caranggak-gak ditotongkeun kana dada. Bres, ubat. Salim ngoceak getih tina dada mancer teu beda ti pancuran. Limduana ngaleper, suku kakerecetan dibarung ku panon bunceli. Kalawan tekung si 5 menit Salim ngaleupaskeun nyawa, ngajepat karibanusan sedang panon mah duanana bunceli. Geus kitu dahan kelor nu dipake nganiaya Salim, dibabetkeun ka gigireun layon Salim.
Harita ambekan Tajudin ngahegak kesang badag gesang lembut ngoprot masihan sakujur awak sabab tas tarung begalan pati nu sakitulilana kalayan aya dina kaunggulan. Rob murid-murid Tajudin kabeh nyalampurkeun jol ieu nganuhunkeun ku ayeuna Tajudin salamet di barung kurasa bungah nu taya papadana ngan teu sirikna diparangku ku murid-muridna. Nuhun kilanceuk lah aya dina kasalametan mah ceuk Admayi semundu bunga sabab guruna salamet kitu deui manehna unggul dina tarung. Sarua euy Ad ari kitu mah kumaha si Anda jeung si Seno katingali ku kuring euy asig nu kabeunangan nya ngan teu sabaraparna lah si Anda ukur ka garis bitisna si Seno malah eta we naon teh ngaleup huleungeuna tapi da bieu tas meunang ngopokan ku daun babadotan jeung ieu babakomole alhamdulillah geutina saat ayeuna ka mana deui nu tuju ku kilanceuk teh moal ka mana deui ayeuna mah geus rengse maksud ge euy ayeuna baralik ke ngan urang nyamper heula ka Mang Bantasim nuker nungguan Nyi Darsi kilanan kilanceuk ulah kabalik ceuk Ki Suadma mahiran nyarek ulah kabalik ka Tajudin. Tajudin nanya bari ngareret kuring wacan puas pisan kilanceuk sanajan si Salim geus koin ge aya keneh kapanasaran urusan naon. Tajudin mencerong beungeut Suadma nya can puas teh lumayan imah kuring bareto diduruk mangkani imah kakara anggeus pisan di sana ge kakara 2 bulan setengah acan imah kilanceuk jeung sejen kurang leuwih 11 hunan dan dempak geus puguh mah ari jiwa mah aya kana 8 urangna kaasup papak kilanceuk ari geus itu kumaha ayeuna mah kieu we same urang barali teh urang rame-rame heula saliduhu kitu di dieu di ngaduruk imah hitung-hitung nebus kalakuan si walak teh lah montong Suadma euy montong saleuheung lamun imah nu diduruk teh nu tas tarung jeung marane kumaha lamun nu sejen kapan jadi dosa ngadon ngarugikeun kanu teu teu dosa. Tajudin nyarek aya tinimangan keneh kumaha lamun gogobrog si walak we ku kuring diduruk ceuk Suadma maksudna mah hayang ngaduruk imah Salim nya teu naon gogobrogna si Salim mah sabab nengang kanu sejen tema Tajudin ngidinan geus kitu mah gidig Suadma ngadeuketan imah Salim kalawan teu loba nu dipikir deui cekes ngahurungkeun bensin terus disunutkeun kana bilik atuh meuni babarina keur bilik geus hurung tuluy mapai ka luhur anu akhirna ngalentab ka mana-mana. Sora kaso-kaso awi ting beletok ting borobot nepi ka teu kungsi sajam imah Salim geus amruk jadi karibang karakna. Geus kitu mah bering sarere arinit nu maksudna rek baralik deui tapi harita nyamper heula ka Bahmad Tasim jeung ka Jakaria nu keur narungguan Nyi Darsi. Nu ajeuna mah Nyi Darsi dipindahkeun kanu ieuh hanapeun tang kalimu sisi gawir barang ningali rentang-rentang Tajudin jeung baturna daratang korejat Bahmad Tasim jeung Jakaria ting korejat narangtung sanggeus deukeut pok Bahmad Tasim nanya ti heula kumaha jang salamet jang salamet mang geus puas ayeuna kuring nebus pati ngaran si Salim samalah bieu imahna diduruk ku barudak syukur we ari salamet mah atuh jang lah ayeuna kumaha maksud satuluyna jang ayeuna urang baralik ka bising kaburitan jalan ari ya kumaha si Nyai rek dibawa atau rek ditinggalkeun ceuk Bahmad Tasim bari nunjuk ka Nyi Darsi nu masih keneh keur ngarengkol kapaksa urang bawa bari susugenan bapa-bapaan kuring bisa nulungan kalawan aya keneh umurna tema Tajudin aya pikiran rek nulungan Nyi Darsi. Jakaria harita rada kaluas kalius sabab ari hate mah tetep cuman tel aya harapan ka Nyi Darsi ngan ngadenge caritaan kitu ceuk timburuna Jakaria pasti Nyi Darsi dina cageurna ge terus dipuhukum ku Tajudin lantaran lamun segmanna tarung jeung Tajudin wah geus eueuh harapan ilmu Tajudin lain bantrak-bantrak geus kitu mah regenyeng Nyi Darsi ditaranggung kuduaan digayor ku samping sarung anu Tajudin sedang nu dipake nanggungna awi haur meunang nuar Suadma harita keneh tuluy arinit tapi Tajudin teu kalemur heula ngadon nyarimpang heula ka Lingaratu nu maksud rek ngubayan Nyi Darsi ka Bahmad Rais guruna Tajudin teu kacaturkeun di jalan harita poe geus reupreupan Tajudin sapada baturna geus tepi kanu dituju nu kabeneran Bahmad Rais nyampak aya keur ngalong di tepas puguh sakedapan Bahmad Rais ngarasa reuwas dumeh ningali aya awewe ditanggung ngadamel naon bah Tajudin miheula nanya bari ngalacat ungah kana golodog wah geuning jang Udin keur kieu we ngadonis jang das di marana ieu teh ari ieu saha ieu teh Bahmad Rais nunjuk ka Nyi Darsi nu kakara diecagkeun di tepas keula balah moal waka disanggemkeun jaran abdina capek keneh ceuk Tajudin
Gek diuk dina babalean sedeng nu sejenna dariuk dihanap. Samalah aya nu dina golodog barini. Halusna matong digolerkeun di dieu ujang, pindahkeun tau ka jero ka ditu ka jero. Ceuk Bahmad Rais regenyeng Nyi Darsih di parayang kuduaan dibawa ka tengah imah. Goledag dikedengkeun kalawan ku Bahmad Rais di anggelan. Heuleut setengah jam sanggeus reureuh paralak Tajudin cacarita tina urusan dirina tas ngajorag Salim. Dina nyaritana meuni tatag jeung panjang lebar, aya kana setengah jam na leuwih. Atuh Bahmad Rais gogodeg ku ngadengena caritaan kitu ti Tajudin. Tapi henteu jadi ambek sabab dageus kitu buktina ongkohan Tajudin saolah-olah nebus pati nu jadi bapa. Geus kitu mah Nyi Darsih ditarekahan di ubaran ku Bahmad Rais. Getih nu geus gararing dibersihan, sanggeus bersih tuluy dijiad kalawan dibere cai keur nginumna jeung keur mandina. Bubuhan para mitra Bahmad Rais luhung ilmu dibuh ku aya rahmat tinu Maha Kawasa. Dikersakeun Nyi Darsih nu tadi sakitu ripuh teh jeung ngalempreh make jeung ngulisik tuluy beuntak rarat-reret kanu keur ngariung di tengah imah. Nyai, mut Nyai, Bahmad Rais nanya. Mut di mana ieu teh? Tema Nyi Darsih red ka Tajudin red ka Jakaria. Di Abah ieu teh Nyai di Linggaratu. Tong make leuwas-leuwas atawa sieun-sieun da moal di kukumaha. Ta ayeuna wayahna sanajan geus nyedek ka Hawati is oge. Ku Abah rek di manian sangka Nyai buru-buru jag-jag deui. Kumaha kira-kira Nyai kaduga lamun kapipir heula ku Abah rek di manian? Angga Abah. Tema Nyi Darsih bari nguniang hudang. Samalah Jakaria naon mantua nyangkeh punuk Nyi Darsih. Ku leungeun kenca sabab leungeun katuhu mah cacad. Tadieu jalana ka dapur Nyai. Tong kahareup bising ti kosewa dina golodogna. Sangan tong bah, cek Tajudin bari ngorejat nangtung. Teu naon-naon dibarengan ge malah aya alusna bising lieureun keneh babakuna mah. Temal Bahmad Rais. Atuh geus kitu mah Nyi Darsih rada dituyun ku Tajudin. Sedeng Jakaria olohok mata simeuteun. Boro tadina mamanehna hayang marengan teh ari heung kapiheulaan ku Tajudin. Akhirna bati me dina hate. Kalawan gede kapastian Nyi Darsih bakal terus dikawin ku Tajudin. Tapi dalah dikumaha para mitra akhirna Jakaria nyadar maneh. Ongkohan ceuk pikirna sanajan rek terus dipiharep ge. Lakuning biheung daekeun sabab kana kaayaan waruga Jakaria tanpa daksa. Atuh lumatak Jakaria nyadar maneh. Kersaning kamurahan jeung ridona Allah. Harita sabada dimandian teh kaya Nyi Darsih harita teh. Katingali rada seger harita Nyi Darsih dibere salin ku Bahmad Rais ku calana pangsi jeung kaos oblong. Sabab disalinan ku pakean awewe mah eueuh. Kapaksa 1000 kali era-era tibatan teu disalin mah dipake. Tuluy ka dapur dititasi deang ku Bahmad Rais malah dibere dahar sagala. Hari Tajudin harita ngawangkong jeung Bahmad Rais kalawan murid-murid Tajudin ngarariung kitu di Jakaria jeung Bahmad Tasim. Nepi ka akhirna kapaksa sarerea mareuting sabab baralik ge. Geus nyadek kapoe katamah karunyangeun ka Nyi Darsih sasat ka Karajatjat. Isukna subuh kene Jakaria jeung Bahmad Tasim pamitan barali. Ti heula ari Tajudin mah jeung murid-muridna ka Karakacai. Kitu di Nyi Darsih nincak kawanci haneut moyan. Tajudin pamitan ka Bahmad Rais terus balik samalah Nyi Darsih dibawa ku Tajudin. Gancangna carita Nyi Darsih aya kana 2 poe cicing di Tajudin. Isukna Nyi Darsih dibawa ku Tajudin dadakuna marek nganyang ka Jakaria. Samalah harita Admayi kapi adina dibawa. Barang nepi kanu dituju nyampak Mama Haji Daroji. Nuju ngadaweung ditepas bari nyasep. Pangapunten kulan, Tajudin nyebutkeun punten bari ngajanteng hareupeun golodog. Mangak bade ka saha ujang? Mama Haji Daroji ngareretan ka Nyi Darsih sapertos nu asa-asa kenal. Ngahaja bade ka dieu Pak Haji lah dupi Jakaria aya linggih. Ya mangga lah linggih mangga. Walar Mama Haji Daroji. Kalacat arungah tuluy dariuk dina korsi. Ari Mama Haji Daroji harita teras kalebet. Maksudna bade ngawartosan Jakaria nu keur dahar di dapur jeung Ibu Haji Sarim. Pamatos tuang Mama, cek Jakaria bari ngareret. Geus bawa mah tadi pugunya terek ngabejan itu aya sema ka Jaka. Tapi Jakana keur dahar kene geudinya. Sema ti mana amana? Ibu Haji Saripah tumaros bari tangah. Teuing teu apa ngamudak awena asa-asa kungsi panggi. Saha tu Jaka? Buka Bu. Koe-koe kadinya dahar heulakeun ni semah mah ku ama di sing hareupan. Saur Mama Haji Daroji teras kalebet deui. Sedeng Jakaria daharna teu diparatkeun.
sabab panasaran hayang buru-buru tepung jeung sema. Koloyong Jakaria kajero dituturkeun ku Ibu Hajah Saripah. Barang ngelol tina lawang si horeng Nyi Darsih jeung Tajudin katut admaji. Geuning aya tamu tos lami ieu teh. Tanya Jakaria bari ngareret ka Nyi Darsih di barung ku rupa beungeut rada bareureum. Nembe teh mah Tajudin solongkrong Jakaria nyolongkrong sasalaman. Tajudin ka admaji kitu deui Ibu Hajah Saripah gek ngariung. Maruli ti mana atuh Kang? Jakaria mungaran tumanya. Ngahaja we ieu amangan ieu. Teh mah Tajudin meuni sopan. Teu nyirikeun manehna jelema nu sugih ku pangarti beunghar ku pangabisa. Sanes mama teh bade mayunan tumaros ujang jalaranya kitu ari atos kolot mah. Sok ponok emutan. Bupi ujang teh nu ti mana? Sumun ari ka dieu teh. Sumun kasih Nyai rada asa-asa tos tepang mama teh. Saur Mama Haji Daroji bari nunjuk ka Nyi Darsih anu keur melenguk bangun lungu. Komi mama percanten mah abdi teh nu kantos tepang sareng mama kali kantos ka dieu. Irahanya Mama Haji Daroji ngalirih ka garwana. Tos aya apa inten wadinten mah waktos tuang putra mohon ieu Jakaria dibantuun. La ilaha illallah. Sanes di Cibuyu teh ieu teh. Leres mama teh mah Tajudin bari mesem. Punten atuh ujang sanes mama pura-pura saleresna mah hilap deui. Bupi ieu si Nyai saha teh ieu teh. Mama Haji Daroji nembe emuteun kalayan tumaros ka Nyi Darsih. Ieu ge si Nyai nyaurkeun mah kantos ka dieu mung sakedap. Mali saurna teh ka dina ge dicana ku tuang putra. Masyaallah. Sanes Nyi Darsih teh ieu teh. Laras mama teh mah Nyi Darsih bari tetep melenguk. Tuh da kitu ari geus kolot mah ujang oge nyanyi. Babari pohoan upama tepung di jalan pasampangan teh bari teu di payunan ditaros lapur we meureun disangka mama teh degig atawa lengus. Aya ku kajongjonan teuing ibuna lain mahiran cai ka ditu. Wios mama ulah ngarepotkeun cek Tajudin koloyong Ibu Hajah Saripah kalebet. Teu kantos lami norojo deui bari nangeui baki dieusi ku cai enteh 5 gelas. Wios atuh ibu ngarepotkeun teuing. Teu ngarepotkeun ujang cai-cai atuh pepeuriheun leuteunana teu aya. Da nya kitu di dieu tebih ka warung, balar Ibu Hajah Saripah bari nyimpen cai dina meja marmer buleud. Gek calik deui gedengeun Mama Haji Daroji. Mangga atuh ujang Nyai nyangakeun. Mangga mama teh mah Tajudin manggut. Geus kitu mah Tajudin cumarita ka payuneun Mama Haji Daroji. Sareng Ibu Hajah Saripah katut Jakaria. Nu gawena Jakaria melenguk bae semono nganggu. Ngumawi kieu mama saperkawis apa mama kali ka ibu. Atuh ka Jakaria sakitu sasih anu kalangkung abdi sareng pun paman. Kantos ngadongkapan ka sepuhna Nyi Darsih. Nu maksud teh sanes saja ngalamar. Sadongkapna ka ditu mohon ka bumi sepuhna Nyi Darsih tos nyampak 3 urang pameget. Maksad eta tamu sami pisan sareng abdi. Maksad hartosna miharep ka Nyi Darsih. Karesan harita Nyi Darsih nuju teu aya. Atuh teu kantos ngalaksanakeun permaksadaan teras wangsul ka rorompo. Lami-lami nguping wartos Nyi Darsih aya nu ngiwat nyata ku jenengan Salim. Penak-penak ayeuna saparantos abdi mulangkeun ka kejeman ti jenengan Salim. Ugi ka anjeunna perlaya dina dinten mangkukna kalaya Nyi Darsih tiasa katulungan deui. Anu sakawitna mah ku abdi bade ditikah nanging nguping wartos. Nyi Darsih sareng putra mama langkung ti payun parantos pertalian batin. Malih kamari ku abdi kantos ditalek ka anjeunna. Saurna anjeunna leres. Parantos langkung ti payun aya janggi pasini pasang Subaya sareng putra mama. Tah tumali kitu sanos abdi gaduh cita-cita oge ka Nyi Darsih. Ari anjeunna parantos pakait ati sareng putra mama kangge abdi moal bade ngaraheutan manah nu sanes. Ayeuna mah bade nyangakeun bae ka tuang putra. Sawios kangge abdi mah teu cios oge ka mama gitu ge samana kitu ge sanes pijodohan abdi. Dah kitu maksud abdi teh mama. Anu salajengna kangge ayi Jakaria, akang bade masrahkeun ieu Nyi Darsih. Mangga teraskeun sakumaha cita-cita ayi Jakaria. Sanes akang ngungun, nyungkun sanes estu saleresna disarengan ku hate bersih caang bulan 14, bersih jalan sasapuan. Akang teu gaduh hate geuneuk malikmeuk. Cek Tajudin para mitra sadaya. Hartina manyeren ke Nyi Darsih supaya diteruskeun ku Jakaria.
atuh ku aya caritaan kitu ti Tajudin kanggo Mama Haji Daroji ngahulang teras silih lirik sareng garwana. Ari Jakaria gawena melenguk teu beda ti bueuk meunang mabuk. Ke janten maksad ujang teh bade masrahkeun si Nyai kapun anak, taros Mama Haji Daroji. Kitu pisan Mama, eta kinten-kintenna Nyai kersa kitu dipileuleungkeun ku pun anak. Mangkaning pun anak mah sakitu buktos na kasebat jalmi teu aya kagaduh jabi waruga nepi ka isineun. Atuh sajabi ti kitu teu acan gaduh pakasaban pisan Nyai, saur Mama Haji Daroji nyungkalkeun eusi hate Nyi Darsi. Perkawis ka teu gaduh mah sanaos abdi ge sami Mama. Mali abdi melangkung-langkung sajabi teu aya kagaduh teh. Parantos nyatang pinang cukek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Teu gaduh wargi-wargi acan. Cek Nyi Darsi dibarung ku panon carindakdak. Janten Ridho upami Nyai kagungan caroge kapun anak. Lillahi ta'ala Mama, tema Nyi Darsi ngagalindang. Moal kagungan raos kaduhung? Moal. Salajengna kumaha atuh teh ujang? Mama Haji Daroji tumaros deui ka Tajudin. Sumuhun eta mah teu kumaha Mama. Sanu abdi ge mangga bade sinatraskeun ngabangun rumah tangga sareng tuang putra. Abdi mah ridho lahir batin sawangsuna ku abdi di TKG sok inggis janten dosa. Makaning tuang putra mikapalai ti kapungkur kene. Mangga teras nikahkeun bae ku Mama. Ulah ngaros ham-ham, ulah ngaros honcewang. Hongkohan abdi mah teu acan aya maksad teuing hoyong rumah tangga. Tema Tajudin sabenerna marek nyireunkeun Nyi Darsi ka Jakaria. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, harita Mama Haji Daroji tuluy nyarita deui. Ke kumaha ari Jaka kira-kira narek narima kalawan geus kauntu boga pamajikan. Mama Haji Daroji naros kana pamadegan Jakaria. Menang sawatara jongjongan mah Jakaria can ngajawab ngadon ngabetem kawas nu bingung. Cing kumaha mah hayang ngareungekeun jawaban ti Jaka. Pok atuh Jaka jawab kadinya lain ngabetem kitu bae. Nageus kauntup ngabangun rumah tangga. Ibu Hajah Saripah Mairan. Duka atuh Bu, tema Jakaria ukur sakitu. Lain duka kudu puguh bulah hideungna. Lamun rek kauntup pok nyarita, teu kauntup nyarita keneh. Pami anjeunna ridhoeun mah gaduh caroge ka abdi mangga Bu. Jalanan tadi ge ku ama parantos disaurkeun kaayaan abdi batan sakieu. Eta Nyai kumaha ridho pami dipiharap ku Jaka. Ibu Hajah Saripah tumaros ka Nyi Darsi. Kang abdi mah teu langkung anjeunna Bu, tema Nyi Darsi nyerenkeun deui ka Jaka. Upina mah kaemut ku abdi mah kana tangtos antawis tuang putra sareng Nyai teh sami-sami ridho ibu lah. Aya paripaos batu turun kesik naik sum kitu. Aya cek Admayi milu cumarita. Kumaha atuh amanah? Ibu Hajah Saripah tumaros ka Mama Haji Daroji. Nya teu kumaha ari geus sarua kalawan nincakana paribasa batu turun kesik naik kalapa tonggoheunana. Itu purun ye daek sarua bogoheunana. Ari keur kolot mah sakadar sambung dua. Nanging eta kumaha dupi Ujang nya amat teh tumaros kitu so teh bilih we Ujang. Engkena ngaraos kaduhung Ujang teh kitu sumuhun. Tah kitu. Henteu janten ka si Nyai saur Mama Haji Daroji rupi nu cangcaya kana cariosan Tajudin. Mama, tadi ge langkung ti payun tos disangemkeun kanggo abdi mah ridho lahir batin dunya akhirat.
Tigaduh hati genek malik mek estu celik putih celak herang mua patos-patos ku abdi dibantun ka dieu. Kalayan dipasrahkeun ka tuang putra upami ku abdi bade dipiharep. Tangtos kamari ge ngayakeun salametan. Tema Tajudin bener-bener masrahkeun Nyi Darsi. Nyaritos kitu mamang atuh ku mama ditampi. Kalayan mudah-mudahan sing awet jodona. Kalayan tiasa silih pihapekeun nya diri. Atuh kitu deui ujang mugi-mugi sing enggal kagungan pijodoeun. Atur nuhun mama kana pidu ati mama. Mun eta mah kitu we mama, ibu abdi nyangakeun ieu si nyai. Pek nyai sing betah di dieu kalawan sing awet jodohnya, kalawan sing gerde milik. Pamungkas bade amit mungkur we mama, kalayan ulah kirang-kirang ngahapunten. Cek Tajudin nyolongkrong sasalaman pamitan rek bali. Sawangsuna mama kali ibu kedah dihapunten ku ujang. Keur namean da diangurkeun pisan. Wah, kedah kumaha sakieu mama? Haji, dijaga mangga tuh permios. Mangga Kang. Tema Jakaria geus kitu majrut para mitra. Tajudin jeung Admayi tarurun terus ngaleos balik deui ka sarakanana. Sanggeus Nyi Darsi dirawatan ku Mama Haji Daroji sareng ku Ibu Hajah Saripah. Nu teu kungsi mimingguan Nyi Darsi dikawinkeun ka Jakaria. Ongkohan kapalai Ibu Haji Saripah saberos enga-enga nikah ngajagi kasauran nu sanes. Nyati harita sanggeus salamet terus ngawangun rumah tangga kalawan katingali pada sarole pada ngumawula kana kasobaran ngarumasakeun hirup tahapan leutik. Dongengna seep para wargi. Disebat tarung parebut gelung teh seep dugi ka dieu. Nyi Darsi nu diparebutkeun ku Salim, Tajudin sareng Jakaria. Anu tarungna para wargi parebut umur teh parebut gelung teh. Merebutkeun umur teh Tajudin sareng Salim namung Jakaria anu nikah. Memang tos kitu dikersakeun ku Nu Maha Kawasa. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar papasten Gusti Yang Widi. Tos kedahna kitu para mitra. Nah, teu tiasa dirobi-robi deui. Kitu. Sanajan ongeng-ongengan ge tetep we. Kekahadean Tajudin anjeunna ningali Nyi Darsi gawena melenguk we. Kulantaran Nyi Darsi mah pikiranna manteng ka Jakaria. Teu maksa Tajudin maka Nyi Darsi supaya kawin ka manehna. Tapi manehna sadar mana kitu ge lain jodoh aing. Jeung tibatana ngaruksak batin anu teu suka dikawin leuwih hade eta Nyi Darsi diserenkeun ka Jakaria. Kitu pangemu Tajudin anu memang bersih caang padang celik putih celak herang teh. Memang dina ieu dongeng seueur pisan para mitra masalah-masalah pemiku urang di teleuman mah dilenyepan mah seueur anu tiasa dibuka pikeun gambaran hirup urang. Kumaha kaayaan Salim anu pada melanana neugdreug bae tunggu dirarud catang dirumpak ceuk paribasana jauh kana agama. Ye da kitu akibatna geuning teh teu jaga-jaga teuing di dunya keneh ge anjeunna ngalaman hiji azab di Nu Maha Kawasa keur Salim kulantaran pagawean Salim kitu kalakuanana. Tunggu dirarud catang dirumpak para wargi sadaya. Hatuh Numawi mangga nyangakeun bae ka sadayana. Naha urang rek nurutan jiga Salim. Tang tos moal sadana ge urang mah hayang hirup salamet dunya rawuh akhirat. Urang ngandedak ka Nu Maha Kawasa ngadua ka Nu Maha Kawasa sabada salat. Sangkan urang disalametkeun di dunya rawuh akhirat. Namun sok sanos urang terus-terusan ngadua minta disalametkeun dunya sareng akhirat, tapi ai pagawean urang jauh tina pisalametkeun. Atuh rek kumaha para mitra? Deuketna kana cilaka. Moal meunang kasalametan tangtu picilakaeun. Nu mawi geura mangga tebihan picilakaeun mah tebihan para wargi nyangakeun ka para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Atuh luhur saur bahe carek aya cariosan-cariosan nu kirang merenah hapunten nu kasuhun sanes kirang sono ai sono mana tak hoyong teras ngadongeng mangjaya teh para mitra namung waktosna kabujeng seep.